manis taiqadha min naumihi sahajal mah hudang sare. Urang sabudang sare banyak nu hudang teh duaan teh ya. Faqala bismillah tuluy anjeunna ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Hudang sare teh di antara bacaanna teh lain nu biasa alhamdulillahilladzi ahyana teh ya ditambahan maca bismillah razaqahullahu ridwanahul akbar, maka kariduan Allah nu pangagungna bakal ditamplokeun ka jalma eta. Tiap kali hudang sare maca bismillah kadewe urangna baseuh keneh teh ya. Da ari baseuh mah ngucapkeun bismillah teh pan kudu berniat dzikir teh ya gitu. Bismillah mokot keneh. Ah, cek ulama cenah bisi naon urang kieu cenah. Ai urang setiap sare sok maca bismillah tara ayeuna. Tarasaan mah tara jelema ieu namanya. Man qara'aha indan naum ihda wa isrina marrotan, saha nu maca bismillah nalika rek sare 20 hiji amina cenah gitu. Maka ieu jalma bakal diamankeun lailatahu minas syaiton, dina peutingan manehna sare hiji aman ti setan, nu kaduana aman ti maling, nu katiluna aman bisi manehna maot dina kaayaan ngadadak.